Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring dina channel Dongsun TV, channel dongeng Sunda. Anu seperti biasa bakal nyerangan paramilta sadayana ku dongeng-dongeng Sunda, pengalaman pamirsa sadayana anu parantos dimuat dina majalah Mangle nya. Pemirsa gaduh carios dongeng atanapi pengalaman mangga kintunkeun wae ka sim kuring nya, ke ku sim kuring cuang didongengkeun. Dina waktos ayeuna aya hiji dongeng anu judulna Suster Tengah Peuting, karya Farid Fitrah. Nah, ieu judulna Suster Tengah Peuting. Hayu wae lah, siapkeun leuteuna, siapkeun cikopina, cuang kana dongengna wae. Wilujeng ngadangukeun, wilujeng leleson, wilujeng manco. Prung Suster Tengah Peuting. Karek salengkah asup ge geus karasa hawa teh meuni beda. Padahal waktu karek nuduhkeun pukul 7:30 isuk-isuk. Kuring ngarasa aya nu ngadodoho di sabudeureun rohang katilu. Palebah salasa rohang malati aya nu noong, kitu deui nu nyumput satukangeun camara jeung nu gugulayunan di taman hareupeun kantin. Peuting ayeuna kuring bakal ngemitan Pun Adi nu dirawat di rumah sakit Karya Medika. Pun Adi nu keur maju usahana dagang online teh katarajang tipes. Kuring sakula warga ngusulkeun sangkan dirawatna di rumah sakit swasta ulah di RSUD nu palayanan nguciwakeun. Sangkaan mah bakal mondokeun di rumah sakit Marlina, tapi leokna beut jadi ka rumah sakit nu kaitung can sataun ngadeg disarakan. Punten, pelayanan ngawitan dibuka tabuh salapan ngantosan dokter jaga, cek parawat di rumah sakit Marlina basa kuring jeung lanceuk ngagondeng Pun Adi. Karunya mun nungguan mah nya Pun Adi ngusulkeun ka RS Karya Medika. Rumah sakit nu rada nyingkur ti iseun saenggeus mengkol ti jalan raya kawetankeun. Mobil Avanza nu disupiran ku Pun lanceuk ngageuleuyeung dina jalan aspal mulus. Kenca katuhuna trotoar lega nu diiuhan ku tatangkalan dipasieup lampu hias jeung bangku. Sawah ngaplak saja jalan nepi ka asup area rumah sakit. Di belah kaler kebon awi demi lebah kidulna ngaplak lahan aya rohang kaca nu eusina rupaning tanaman obat jeung kandang sapi. Tapi sapina mah dikencarkeun sina ngahakanan cukut nu maplak hejo. Rajeun sapi nu lalintuh teh ngadeuketan pager di mana barudak sok ngasongkeun parab. Mun di lebah wetan mah masih diwangun teuing ngalobaan sarana atawa naon tea. Tapi tangkat saringin, ki hujan, mahoni, jeung tatangkalan nu ngajungkiring dang daunan ngarumpuyuk mah henteu diganggu. Sabeng batan mah lingkungan rumah sakit teu siga di Indonesia. Wangunan make bata beureum siga kastil Inggris, loba lukisan, patung, jeung ukiran nu arang kapanggih ilaharna di rumah sakit. Tapi sakabehna lian ti mere kaendahan, oge nimbulkeun kaayaan nu karasa aheng, mistis, nyidem misteri. Rumah sakit nu sakieu legana teh pasena mah ngan saeutik. Panon Pun lanceuk ngulincer nempuan ranjang-ranjang nu karosong. Di rohang kelas 3 mah ngan aya 5 ranjang nu paanggang. Opatanana taya nu ngeusi ngan ranjang pangjuruna dieusian ku Pun Adi. Rohang kelas mah tempatna rada nenggang, jaba hargana leuwih mahal. Kuring nembalan sakatimuna gek diuk luhureun ranjang gigireun Pun Adi. Guneman kitu teh pasambung-sambung jeung topik liana nepi ka peuting. Lantaran kulawarga kuring mah baralik nu ngalongok ge taralila. Jol nu ieu nu itu balik, kitu jeung kitu nu tungtungna kuring jeung Pun lanceuk nyileuk duaan. Peureumna sakali sewangnya meh aya nu ngajaga ayi rakean, sora Pun lanceuk semu peura tandangin tuduh. Akara ditewe kuleum ti payun. Kuring masih anteng maca buku, lampu ngagebray najan lebah Adi jeung lanceuk mah di pareuman. Peuting beuki simpe, sora jarum jam patembalan jeung sora sasatoan, gaang, jangkrik, bangkong, rajeun sapi ge milu disada.
Tapi aya sora nu atra nalika jam nuduhkeun pukul 12 peuting. Sada sapatu selop nu leumpang tis selasa rohang melati. Plak plak beuki ngadeuketan. Kuring ngintip dina panto kaca bari nyinglarkeun hordeng saeutik. Aya sora tapi eueuh jelema. Kuring ngagerentes. Sora teh bangun nu ngadeukeutan rohang kelas 2. Kuring beuki penasaran, panon terus nempo tapi weleh teu katempo. Ukur sora sapatu nu atra pisan, leumpangna alon. Ujug-ujug aya angin ngadius hordeng gegeberan sakolebat jiga awewe di saragam suster. Lengkep jeung topina, laju ngahiang. Nu matak hemeng. Najan geus eueuh tapi sada sapatuna mah masih aya. Plak 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 plak. Ngaliwatan rohang kelas 2. Maju ke kelas 3 ketug jantung ngagedur. Tapi panon diseuketan kitu deui ceulik jeung indra sajena. Kulutrak reket panto rohang kelas 3 muka lalaunan. Ngadius angin hiliwir sengit malati geuleuyeung suster asup reg. Ngareret heula ka kuring sidik beungeutna pias panonna beureum mencerong bibirna semu geuneuk. Buuk ngarumbay satak-tak muringkak bulu punduk siga beku bae da awak teh hese usik. Suster teh ngadeuketan ranjang pun adik keur sare meni ngagebra. Ret deui ka pun lanceuk saruana tibra samalah bari calangap sagala. Lain ukur awak letah ge milu jegreg teu bisa ngomong najan sakemek-kemek. Basa leungeun eta suster teh nyabak kana beuteung pun adik kuring teu bisa nanaon. Tobat rek naon manehna teh? Can timu karena jawaban lampu rohangan kikicepan. Tetempuan jadi samar pas parembrang barang bray eta suster teh geus eueuh. Geuning rumah sakit teh lain ukur narimaan pasien tapi sok dipake ibu-ibu senam pagi. Kuring ukur lalajo bari sarapan rada kabangbrangkeun najan kajadian peuting masih ngabayang. Nyage geus karong bakal manggih kajadian aheng. Tapi panggih jeung suster mah angger matak muringkak. Memang geus remen ngadenge yen loba kajadian aheng. Pasien didatangan ku suster, cenah suster bakal mere ubar atawa kasakit gumantung talajak pasien. Sigana pun adik dibantu ku suster nu datang tengah peuting. Tadi dokter mariksa pun adik pikabungaheun basa nyarita ngeunaan kamajuan kasehatanana. Sasarina kudu dirawat teh paling sakedeung 3 poe. Pasien dibere suntikan antibiotik, cairan jeung nutrisi diasupkeun kana pembuluh darah ngaliwatan infus. Atos sakinten mung sawengi deui kedah dirawat. Kumargi aya pasien anu tos sakinten henteu katingal gejala-gejala tipes tapi tiasa kakeunaan bakteri salmonella tipi. Sora dokter agem. Atoh mireng iber kitu teh tapi aya hanjeluna kuring kudu ngemitan deui. Peuting kadua masih jeung pun lanceuk. Kajadian peuting kamari ngahaja henteu dicaritakeun. Keun bae pun lanceuk mah sinasare keur kuring nu bagadangna tapi peuting ayeuna mah teu laluasa. Jul-jul pasien daratang kabeh ranjang areusi dibarengan ku nu tunggu. Ukur duaan nu dimenangkeun ngemitan tapi aya nu opatan nepi ka ngagelar amparan. Anehna sakur nu tunggu teh bangun tibra dina sakitu lobana ngan kuring nu nyileuk. Teuing kunaon pituduheun teh henteu euteup kana kongkolak panon. Padahal panon ti kamari henteu sare. Plak 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 kadenge deui sora selop ngareret kana jam. Nyawe geus nuduhkeun pukul 12 peuting. Sada nu leumpang ti selasa rohang melati. Plak plak beuki ngadeuketan rohang kelas 2. Kuring sabisa-bisa negerkeun maneh najan geus kaalaman basa peuting kamari. Tapi sabangsaning lalembut mah nembongana teh tara disangka. Angin ngadius hordeng gegeberan. Reket panto muka lalaunan ngahieuk bau bangke geuleuyeung suster asup reg. Ngareret heula ka kuring sidik beungeutna geuneuk panonna beureum moncorong. Irungna molohok sihung ranggeteng buuk cawig-wig. Gusti pikasieun kuku paranjang bari hideung. Suster teh ngadeuketan ranjang. Nyingkah sia letah hese diusikeun. Kuring babacaan Inggris ngadeuketan ranjang pun adik. Uyuhan suster nu ieu mah ngadeuketan ranjang pasien ulian. Bapak-bapak beuteung bucitrek ramona ngan belel-belelkeun panon pasien.
Panuna dijebleh-jebleh, pasien gogoakan jeung aduh-aduhan. "Berhenti, tolong berhenti," pasien adug-adugan. Leungeun suster pindah ka lebah dada jeung beuteung pasien, didedet-dedetkeun satakeurna teu sirikna dieundek-eundek. "Ampun, ampun, sakit," pasien jejeritan, napasna engkek-engkekan nahan ka nyeri. "Jelema julig, rasakeun sia," sora suster matak linu ngadeungeunna. Leuwih linu deui sabot nempuk leungeunna nguwak-ngawik beuteung pasien. Kuring meureumkeun panon, teu wasa ningalina, tapi ceuli teu bisa ditutupan angger kadenge sora pasien jejeritan. Cag sakitu pamirsa, dongeng Sunda anu judulna Suster Tengah Peuting. Eta anu kaalaman ku hiji rakean, Kang rakean anu nuju ngemitan di rumah sakit. Nyaeta sok disumpingan wae ku suster, jurig suster panginten ya. Sakitu wae panginten teh simkuring, hatur nuhun parantos manco, parantos ngadangukeun. Hapuntenna bila aya kakirangan sareng kalapatan, wilujeng patepang deui dina video salajengna sareng di dongeng-dongeng anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.